Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan dah 10:30 Nambalan juga hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata maka ciri maksakeun sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ku qudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah. Urang sadaya desa kumpul ngariung dina ieu haflah, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku idi Allah, ku takbir Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat yang pitulung mantenna. Sabab urang sadar urang teh manusia, ngaran-ngaran manusia mah bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener salah pada boga, maka tong sok lalajo teuing salah batur, da urang ge sok salah tiga batur. Acan. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormatin simkuring, buruaneun pikeun simkuring, ais pangampi, pupuh lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, PPD, Lobetur, LPMD, ibu bapak sadaya, dolenggah ligih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Allah nyiptakeun manusia boga tujuan Allah nyiptakeun manusia keur naon? Keur ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cek Allah teh semata-mata kami nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Tah kuring nanya ari ngomongkeun batur ibadah. Sirik ka batur ibadah. Panasan hate ibadah. Mewah ka batur ibadah. Kasur dengki ibadah. Paingan atuh urang capek wae dan ngupus nu lain ibadah. Lamun bener urang geudeuh ibadah piceun tah kagorengan dina hate teh kakara ibadah karasa kareureutna ieu mah ibadah tuluy salat tuluy ngomongkeun batur jalan jadi salatna jadi menang pahala menang ngan di akhirat beak pahala kunaon ku goreng bewir we koprok dari maranehanana. Lamun ceuk ibu tah ayeuna urang boga tujuan pan hirup teh. Ayeuna ibu ngaliung mumpung di tempat tujuanana pangajian, tai pangajian tujuanana hayang naon? Ceuk bibir hayang ilmu, da ceuk hate mah hayang lalajo urang. Padahal ilmu nu matih mah nu matuh. Ilmu nu matih teh nu matuh, saha nu matuh? Ustaz nu deukeut. Kuring mah sahebat-hebatna ceramah kuring moal matih da teu matuh. Jeung kadang-kadang jiwana ge motah. Tapi ustaz nu ieu di aya tempat hampura mati jeung matuh ugu hancaeunana uju garapeunana ngan aneh raya teh dibere ustaz nu deukeut cerek ketek 20 nu tilu api-api ngompol balik we kabeh. Lamun ilmu hayang mati jeung hayang matuh maka jiwa entong motah. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Mun ilmu cahaya urang baruga ilmu kudu geus bisa moncoran hirup sorangan. Tapi da kanyataan mah boga ilmu da hirup mah poek wae atuh. Kakabeh ge ararapal bab tahajud. Ngan deui ditoong teh lagi jeung kieu baru dihees. Kabeh ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi pedit papan anger. Kabeh ge apa? Kasalaki teh kudu hormat tapi geuning duit leutik marana jadi. Berarti orang teh apal ilmu ngancan apal cara migawe ilmu. Maka tina ilmu kudu aya robah, nu robah lain tiung jeung bajuna, nu robah teh tah eusi hatena. Tiung gonta ganti, ai hate teu gonta ganti, nu rieut salaki. Poe Senen kudu bodas deuk pengajian, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo-hejo kabeh, Rebo beureum-beureum kabeh, Kemis ungu-ungu kabeh, salaki eureun ngaji teh jangan kana hulu haban yang mulian baju.
Padahal nu kudu robah mah eusi hate sing sadar awak ibu teh ibarat imah, mun di imah bala beresihan, mun di imah belehuk pek empel. Ngaran naon butuh imah bersih, ngaran betah di cicing. Hirup hayang tenang, kudu geus bisa micen naon, micen penyakit hate. Geuleuh tong aya, rujit tong aya, cuak tong aya, tah didinya tenang hate mah. Ieu mah atuh da kumaha hayang tenang hate, penyakit hate pabaliut dina hate, panasan, geuleuh, rujit, cuak, ngewa, moal nyaman hirup, batur nyeun gedong, deuli hulu. Batur meuli kongkorong cerete mani lagi pan ngamu ka salaki hayang kongkorong kuntun mah salakina pinter banyak teh kongkorong asli suareng kongkorong lajada badang ceode. Batur meuli motor atuh angen, batur meuli sawah mun kaber kumalong batur boga mobil modal. Ternyata awak kurang teh disiksa lain ku batur Pak, tah disiksa ku penyakit hate sorangan. Mata lamun hirup hayang sehat, sehatkeun ke si hate. Kunaon urang ririt balik ke kana hate. Mata hirup hayang tenang, hayang sehat, sehatkeun eusi. Tah ayeuna kagelisan ibu, kuring mah teu nganilai gelisna ibu tina beungeut teu. Mata berglowing, teu make up, bersido, teu kabita. Berdi make up, berdi wedak, berdi lipstik, ngagelis, juga cenah gerhana kabita. Sabab kuring teu wani nyebutkeun geulis ka ibu. Mun dina pidato, ibu-ibu nu geulis teu hararayang deui. Kunaon kuring mung nyebut ibu nu geulis sabab awai aya nu leuwih nyaho geulisna ibu, saha salaki ibu. Maka si kuring ibu-ibu nu geulis kumaha teh salaki pret. Jika abah nyebutkeun pret disebut pamajikan geulis teh, geulis teh cek maneh selantaran ditempo tina panon. Abah mah geus ngarasakeun jeung geus nyaho. Cek maneh geulis, cek abah mah tapak porok nangge da bujur 70. Ieu teh jiga heureuy tapi pelajaran nyimpulkeun hiji perkara ulah nu katempo, nyimpulkeun perkara ulah nu kadenge, simpulkeun perkara mah nu karasa. Ayeuna Islam teh kahartos, kudu karaos. Ulah Islam kahartos tapi karaos, teu karaos. Nu yatim anger sangsara, nu teu dahar diarantep, nu teu buka imah nu jompo diarantep, ari umroh unggal bulan, ari nu yatim teu sakola teu ditelaan. Tah eta teh Islam kahartos ngan teu karaos. Ayeuna ladang ngaji kudu karasa, usaha karasa, hiji ku diri, dua ku batur, tilu ku dulur, opat ku keluarga, utama ku salaki. Maka balik lagi teh kudu aya nu robah hate. Bisi ibu poporongos wae ka salaki balik di dieu geuwat tangkep aya. Ka salaki bakal nanya, "Kunaon ai mamah euy ngaos jadi lebay?" Oh, tobat. Jadi kudu aya robah hate teh sabab awak ibu ibarat imah belehuk, imah balak teu leunah di cicingan. Hate hayang tenang gerak piceun panyakit hate. Da leuwih ka hese-hese teuing miceun kitu batut gerak. Diajar gara sok jempet tina kagorengan batur teh ulah nepi ka batur nu salahna urang saruana. Batur boga dosa ku salah, urang boga dosa ku gibah, kan deuleu ceureuh duanana teh. Geus sidik batur masalah, dar urang ngomongkeun kesalahan batur. Heuh, batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku loba ngomongkeunana. Padahal ngaran hirup da kurang awi moal lempeng kabeh nu bengkok terjadi. Keluarga batur salah, tong diomong-omong ku urang, kade teu keuna ku urang anak leuwih ngaco tibatan anak batur. Weh. Karena saya ngomongin anak batur gede, dan deket jenjelna teu ceureuh, peletuk 1 tahun 2 tahun 3 tahun, anak mana leuwih ngaco, kumaha itu hakan. Eueuh kewajiban urang nempokeun kagorengan batur, tapi urang boga kewajiban ngomean awak sorang. Bener? Sabab nu ngaran hirupna 3 rupa, hiji kolbi, 2 qauli, 3 fi'li. Ai kolbi hate, ai qauli ucapan, ai fi'li pagawean. Mata lamun ibu geus bisa nyaragamkeun bibir hate jeung pagawean, dirinya sampurna hirup. Bibirna alus, pagaweanna alus, hatena ge tuh mangga kadang-kadang mah hate alus, bibir goreng, dan kalakuan alus, dan bae bibir mah bisa direkayasa. Geucreug sia mah tah duit 10 juta leuwih alus daripada aduh mamah geulis tapi teu mere resiko. Pan ieu teh korban bibir. Korban bibir salaki ibu baretok. Kumaha baheula keur bobogohan cetot ditanya kamu sakit.
Cek ibu teh iya ke puskesmas ya, ih perhatian sama aku. Coba aja aja jawaban nih hoak deuleu eta batu eta cokor. Korban gini gitu Pak. Aikir bobogan bikin hareueuh kadoge. Lamun apel anak teu ngarokok saya ceceng. Kumaha cek ibu? Wios ceceng abi heula ame. Coba ini geus kolot, nah teu ngarokok beak duit eureun goblok nomor KS. Korban bibir gitu. Alus bibirna tiba-tiba alus tapi mana kanyataan ayeuna. Tah urang oge korban. Korban naon? Korban bibir pejabat. Pinato di alus-alus ibu-ibu cerdas abdi namun abdi jadi insyaallah rakyat bakal sejahtera insyaallah abdi memelaan rakyat bebongok sia-sia nu sebuah sorangan mana rakyat sebuah negara sejahtera ayeuna harga genara naik maneh nu sejahtera teh sorangan bibir sia deug sieun ceramah kita deh. Mana nama batuk saeutik berobat ke Singapura. Coba rakyat boga BPJS kalau udah ditolak ke rumah sakit paribasa. Eueuh ruangan. Peda nu sangsara beureunya euy nu datangna ka mana atuh nu ngomongkeun demi rakyat teh. Si gede madul. Matak nilai jelema mah punten hatena heula kakara omonganana kakara pagawean sehingga hati halus, bibir halus, pagawean di halus. Lamun hati kotor, ngomong kotor, dan pagawean anak kotor. Ibu mau kapake, nalika jelema geus hati kotor, mau kapake. Nalika ibu baheula keur anyar rumah tangga, pan dibakutek, sare jeung salaki teh sieun pan baheula mah ku salaki teh biasana sare sorangan jadi duaan. Oke baju rapi dibakutek ku samping ongko, sarapat-rapatna ibu anger anakan. Nah, ke salaki bogor mah dikoreng. Ayeuna nini geus sok tataranya dina sare kumaha cek aki di calana sia teh asup angin. Artina aya geus perubahan eusi mata kampura jelema mah darajatna gumantung hate innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah moal nempo diri pangadeg, Allah moal nempo pakaian, tapi Allah teu nempo qulubikum hate-hate araranjeun. Nah ari urang mulia luarna tapi sakabel mah hina jerona, talung keneh hina luarna mulia jerona. Maka lamun di dieu aya jelema alus luarna tapi rumah eusina gerang ngareneng jeung kadongdong. Lemes luarna mah jerona rumah. Aya deui jelema teh luarna jiga nu hina tapi jerona mulia ngareneng jeung duren. Pan cucukan mun ngomong harum kampung kita sarupakeun tapi sia teh mah kasih yatim nyaa, kasih miskin mere, ka jompo mikeun, ka sangsara nalang, alus keneh duren seungit jerona sadaya cucuk di luarna daripada kadongdong. Loba muji kadongdong mah di mana peuting pangaosan da moal aya nu paling soleh di lemur urang mah iwa di salina kaituna mamanawian 200. Ya anu sampurna mah alus luar alus jero alus luarna kudu alus jero ngan dasar kabel mah teu ya oke hileud di jero disebut teh hileud nya pepe awak ibu gerasa sadar teh awak urang kalibat hileud alus tiungna alus gamisna ngan kana gosip beuki popolotot kasalaki kekaur batur yang kagorengan bibir galing ngagoreng batur. Nah ai dandanan alus ari hate rudet ala aya hileudan kira obat kitu mata ilmu teh lain teu karobah tiung jeung baju tapi ilmu teu karobah eusi hate. Dua ilmu lain ngarobah bahasa dina Sunda jadi Indonesia cicing di dieu Sunda we teu kudu Indonesia. Urang mah da beda atuh sarjana jadi SMA rumah tangga jadi ngumpan ku Sunda teh ngadidik budak teh ku Indonesia. Lamun beres awas jangan main sisi balong nanti dijebur. Awas jangan main sisi rokan palit keh urumuy akhirna teh kontra euy cucu kakek dicari-cari gok di dieu. Ilmu teh ngarubah bahasa tapi ilmu mah ngarubah adat ngarubah sikap ngarubah eusi hate. Maka tina ilmu teh kudu muncul tilu hiji sok catet hiji tina ilmu ya kudu bisa seuri kana baeun
kudu bisa mere kanu pedit, kudu bisa nanya kanu tara. Tah ladang ilmu teh kudu tilu, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Salaki ibu balik ke dieu keur baeud, ibu nu seserian. Haha, mane baeud insyaallah di legor termos ieu. Naon maksudna seuri kanu baeud? Lain hartina urang kudu seserian hareupeun jelema baeud, tapi seuri kanu baeud kajahatan batur tong dibales ku kajahatan, tapi kajahatan geura bales ku kahadean. Mere kanu pedit, hajatna tong dituliskeun. Ieu mah mimin 15. Hiji waktu mimin hajat, cek salaki teh mah, cek mimin hajat bere 50 kela, 50 tergolak satetan. Ditempong mimin 15, untung sia teu ngagugu maneh, mun ngagugu rugi 35 gitu. Nah batur pedit dilawan pedit, batur goreng dilawan goreng, cing kali-kali mah batur goreng lawan ku alus, batur pedit lawan ku bager, batur tarananya lawan panggeulana tanya. Deuk nemala deuk teu bodoh teuing. Batak balik ke dia, ingat-ingat bisa tetangga tarananya ke ibu, gedor aja nak kene. Tok, assalamualaikum, segitu waalaikumsalam, ayah naon, dia aing geus ramah jeung nagahana. Tah geus nu ka tilu teh kudu nanya ka nu tara. Beuh mana geus 2 tahun tarananya ka ibu naon da si ibu nah ngajak pasea. Maksudna teh kajahatan batur tong dibales ku kajahatan. Tong nyimpen dendam hirup. Ibu jadi randa 20 tahun ka tukang gara-gara talak, ayeuna panggih nu pangaosan tanya, "Euy, budak nu di maneh geus kumaha SMA?" Cek itu budak nu di maneh SD keneh. Heukeun bae jodoh urang teh pondok, nganda kaikat pan urang teh ku anak eta anu teu luput panyakit dendam. 20 tahun ka tukang cerai, ayeuna panggih budak nu turkeun, "Mama, itu si ayah," kumaha ibu ka dieu. Kana deuketan nu gelok. Artina dendam. Jelema nu nyekelan dina hatena dendam, moal nyaman lamun panggih, moal ngeunah sanajan batur alus, maka moal kapake saalus-alusna ibu nalika salaki geus teu boboheun tetep moal kapake. Saalus-alusna grup pemuda di dieu ngayakeun muharaman, ngayakeun pengajian, ngayakeun santunan, hampura moal kapake ku jelema nu kotor hate. Kaituna nyebutkeun dia pupujian deui. Mata ke si rupa tong loba ngalayanan jelema nu goreng lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, buah buruk maragrag sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, tong meyakeun tanaga kacape-cape, mending gebeakeun tanaga pake ibadah daripada ngalawanan jelema gelo. Engke eureun. Jadi ibu teh cenah urang mah teu eureun-eureun, si itu ngomongkeun urang tenang, sing sabar. Engke eureun. Di mana geus modal. Otak lamun si eta paeh nepi ka asa leungiteun euy, nah asa ulun ngagosipkeun. Bener. Matak hese matak nu ngaran hirup mah ieu sing balener geus maca la ilaha illallah sing nyaan. Sabab tanda jalma nu bakal bahagia lisanun dakirun, lisana teu boleh dikir. Baca ku ibu la ilaha illallah. Ada eta tata cara maca aya beda bae we. Dina tahlil kan aya nu beda, anu tungkul, anu gitu, anu muih. Aya nu tungkul nu dijuru la ilaha illallah. Udang-udang dahar cenah. Pasti suka teh ki tahlil deui siap. Nah sida abang mah semangat ngeunah cenah teu lila, heuh dah hees. Coba ustaz setempat anu mimpin tahlil sajam setengah. Gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah hari budak gedeg batur mah tungkul, tempo kuman yang tungkul mengadon sare. Jadi mang di budak gedeg, arah TPS juga sih itu. Anu paling paur nu muih. Illallah, 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 illallah. Bubar tahlil teh tibatan hayang daharkan. Mural bolak bukti duluan, balik panggeulana, datang ambulan, bawa ke rumah sakit. Isukna nu tahlil jadi 2 kelompok. Lamun disikapi ku ilmu dina perbedaan da bakal silih ajena. Pamanggi si itu tungkul tuluykeun, pamanggi si eta ngagideg teraskeun, pamanggi si ieu muih tuluykeun, da anger tahlil keneh tahlil. Geura lalajuan sampe dijieun gegetuk, dijieun somro, dijieun misro, dijieun kicimpring, dijieun kiripik, sampe keneh sampe cobaan adukeun gegetuk jeung peuyeum ancur heueuh ka dahar moal. Mata tong diaradu da ilmu mah lain alat perdebatan, ilmu mah alat digaweun, debat habeun digawe henteu nu gelo.
Aing ngajul teh kudu kieu, lain maksud kudu kieu. Nepi ka jam 12 orang haben debat di gawe teu meunang buruhan ngadon diusir kudu buka sawah. Altos ilmu lain alat debat keun tapi ilmu digaweun. Altos anu la ilaha illallah. Naon makna la ilaha illallah? Teu aya deui pangeran angin, teu aya nu nakdirkeun angin, teu aya nu ngabisakeun angin, teu aya nu ngamampukeun angin, teu aya nu ngarizkian angin, teu aya nu ngajadikeun angin. Nah, itu mah kudu sirik ku takdir batur, tanpa Allah urang moal jadi. Nana gerhana. Kun payakun cek Allah teh anjeun kudu jadi penceramah, saha nu bisa ngahalangan? Jadi. Padahal deui mah di kopi agen teh. Di udang teh, di sorban teh. Kan ustaz nu udang pada gamis ngasar sorban ngagaplek. Lamun aya ustaz serupa kitu, jamaah teh nangtung menuju sumping Al Mukarram, urang datang, assalamualaikum gitu. Gek diuk abdi di kelompok bapak-bapak teu kaimah hareudang hayang kudu diongkoh. Gek diuk di dinya. Banyak urang gitu bapak-bapak teh, punten we kitu aya ka ustaz nya. Ka ustaz atuh. Punten we kitu pun anak nuju udur, nyungkeun cai we pangdoakeun. Da kalah kangasonkeun HP punten we hoyong selfie. Tapi beda naragerana jeung batur, beda naon bajuna, beda awakna, beda ngomongna, tapi tetap hiji hatena, sahadat sarua, nabi sarua, kiblat sarua, Allah sarua. Naon nu mata ngajadikeun perbedaan dari amah tah keusieun hate kotor sirik ku kamajuan batur. Wah. Gosok kayaknya hate teh kumaha. Darengekeun tukang pasya. Kulawan dede nembo aing. Dari ngawak dede lain. Ditabogeun atuh budak ka urang. Ieu mah urang hayang balik ieu. Pamana bapana? Dadah. Ieu om. Injo mah tetap kuliah rumah kita gogol atau orang berhawak kita gogol dada iya om kan baik orang ngomong orang ngandeskeun gerasa kurang pikir la ilaha illallah teh anu nakdirkeun iwa maka takdir batur takdir urang geus tang wala takdir batur teuman takdir sorangan sabab manusia mah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun iwal Allah, teu aya nu ngamampukeun iwal Allah, teu aya nu pinterkeun iwal Allah. Jadi pinterna ku Allah, mata pinter tong sok di aku, da kabeh ge di Gusti Allah. Pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa ge di. Mun ibu barang bere ka masjid tong gede 10 juta we. Duitna nu saha? Nu Allah, awak ibuna nu saha? Masjidna nu saha? Kahayang ibu lahir di saha? Nu diberena saha? Nu diberena makhluk saha? Tah ari urangna nu mana? Mata na tong sok sagal di aku, mata aing mah paling geuleuh kan ini gumelis hayang ngoyong. Ini gumelis asa geulis lain geulis. Mun budak ABG datang kuring umur 18 tahun, anak-anak sarang neo alus. Budak ABG umur 18 tahun cuma dia meujeuh gumelis da geulis. Ieu ini kata kurang. Ada nih sarang neo hayang dicekek kudu. Geus eueuh urang gumelis sabab geulis lagi geus eueuh. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Nih beak huntu seuri buringkak. Abah baheula keur ngora ngadar supro dorok entar reuseun nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar supro ngadon bal di jero sakapeung huntu katelan supro aluar. Naon alat disombongeun urang teh naon? Allah teu kudu sombong kabeh ge la ilaha illallah. Jadi liwat deui. Pajukeun deui la ilaha illallah. Teu aya sifat nu hade iwal sifat. Teu aya kahayang nu bener iwal kahayang. Teu aya keputusan terbaik iwal keputusan. Neng putus jeung kabogo, mangkani geus rencana deuk kawin tanggal 10 Muharram ku ayeuna. Ternyata saminggu katukang diputuskeun tong jeblek. Enjoy tempur na gerhana diputuskeun. Kieu we urang paling jeblek dina tahajud.
Bisi di dia yang budak parawan putus jeung kabogona. Naon make yang jebleh? Keputusan Allah terbaik. Heuda jadi hate piceun kan jadi hate. Sabab neng teu apal jodoh nu mana nu bakal datang sebenarnya. Maka putuskan dia geus teu bogoheun. Maka yang dipikat ceurik bakal olo-olo hidup patut. Mending ngadoa, ya Allah gentos we kudu lagung sae lamun memang eta kurang hade keur abdi gentos kudu lagung sae. Penting ieu geus datang sinyal ke neng. Kabogoh neng leungit penting ieu datang nana gerhana. Cicing ini otong keprok teh hayang. Maka jeung cek neni alhamdulillah mangge 2 bulan ka tukang si Aki maut. Tuluy sudah we nu terbaik nana gerhana jodoh neni. Aku. Nah, Ustaz gitu-gitu teh kesudi yo. Sok kabayang teh temen urang kawin neni unggal penting mencetan di ngabal semua. Lu balik. Kahayang urang jeung kahayang Allah bedanya. Kahayang urang jeung kahayang Allah itu beda. Sedangkan kahayang Allah bubu dan terbaik, kahayang urang nafsu. Kuring nanya, hayang mobil? Boga duit tak keur meuli? Bisa nyetiran? Nah naonan make jeung hayang? Maksakeun maneh ada hayang. Nganyuk mobil nagok di buruan, sirah ngebul setoran. Melaan kahayang. Maka hirup tong sok melaan teuing kahayang capek. Ibu boga kahayang, hayang salaki teh kasep bari beunghar. Bener teh Bu? Hayang salaki kasep jeung beunghar. Ari jadi jeung petot. Lag-lag we petot-petot ge jelema lumayan. Sabab Allah mau ningat kunaon Allah beut mere nu petot, ibu moal kuat hate lamun dibere kasep beunghar. Hiji galak dimuru, WA bakal dipariksa, telat balik bakal disarekan. Awet raja rumah tangga beungan salaki kasep jeung beunghar. Coba jeung nu petot, adem deuk balik ke beunghar aja. Maka cek kuring ge Allah mah terbaik. Ibu deuk indit-inditan ka Pangandaran, mayar 1 juta KRT. Ternyata kalau badut ini ibu tikus sewan Dupro, buntu beak 2, irung nyengsor. Kumaha cek ibu, teu teuingeun dek piknik kadon cilaka. Nah, Allah teu ngarti-ngarti eta ka Allah. Lain Allah teu ngarti, ibu teu sadar naon nu bakal kajadian lamun ibu jadi ka Pangandaran. Ini ke rumah sakit, bayar 2 juta, ngalempre, dan diganti buntu, jadi buntu kucing. Irung nyengsor dioperasi, bayar 5 juta, ngalempre. Lalu TV, aya berita, bus di mana yuk? Banyuraja. Bus dari Banyuraja, wisatawan dikusuk kana walungan, maot kabehan ngabeledug ke jeung bus-busna. Kumaha cek ibu? Alhamdulillah. Manusia teu apal kana rencana Allah, mata kurang tong sok nyanya mana. Nana gerhana can kawin. Cicing tong seuli bari ngaledek teh. Allah buat nyebut can payu. Dia hayang diseblok kopi. Da urang mah la haula Gusti, anjeun anu mau uning ngajodoh abdi, anjeun mau uning anu terbaik ke abdi, pe Gusti mangga da ikhtiar mah kurang kumaha. Ngandala di kumaha pan hadir ka pangajian. Cita-cita ti imah kesudane benangkeun jodoh urang ieu. Peterek kadinya kolot hungkul. Rek kali itu geus buntutan, rek kali bolong. Nah, atuh cek Ustaz mung jeung budak umur 10 tahun 40, da abdi mah 15. Wah, rugi urang. 40 jab-jab, 15 jab-jab. Coba kuring 80, nu 15 naik ti 5. Aduh, diajak ka ulama moal teh buru-buru aki-aki mah teh harese. Bakal nyeri katungtungnakeun. Maka usia 40 mah menangkeun jodoh minimal 35 kilo genep tak eta cocok. Nah, eta mah geus ngacung abdi 35 da teh sudi. Nah, abdi cenah 35 ngan buntut opat. Ampah. Pokona mah sagala bagi maka kesebab Allah nyiptakeun manusia geus terbaik, manusia mah tinggal narima da ide pangeran aing Allah dan nakdirkeun aing Allah, tinggal narima kana takdir. Sok, ieu naon ngaranna? Rambut, ieu alis, ieu
kumis ya jamot bulu bintis ayo kaliwat kumaha maneh lah kudu tanya sedih mah haja kuliwat rambut halis kumis jamot ibu sadar teh rambut manjangan halis teu manjangan padahal halis jeung rambut teh eta kan tapi naon manjangan buuk ai halis teu manjangan artina Allah miara bu ibu diciptakeun ku Allah oge miara ibu tong keung dipiara tong sok milu miara antep ibu halis dipiara ditamahan bulu panon geus konop antep pangeunah bulu panon konop tuh kucap picep ampang ibu tamahan maneh lu kaluhur atau nembok urang teh jeung tunu kicep wajikan berat balik ti dieu gelembung angin badak bulu panon nilep dua anak ibu suruh kana solokan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon tadi ibu diri ternyata mama awak gendut baik hikmahna gendut alus parab ciri khas salaki nyenangkeun lamun ibu hayang begung antep salaki cenah salingkuh dua poe peot tetap ieu warung awak kate aduh sanajan teu menang MPG kalau dek ieu keun we ieu mah gendut dipoto nya ngeye teu kunaon nya ngeye ngarah ka tempat langsing penipu kayaknya foto langsing gak jampangi mepeng sebab ibu kasindiran usaha lagi nih genut-genut dari pernah yang ke kantor desa senam 2 tahun cita-cita yang langsing eta ge senam 2 tahun lain langsing kalau di badak eta ge senam ke goyobo combro bisro lilutan ongko sangu ongko baso di sanguan paingan eta ge senam lain langsing kalau kabutin mepeng paong salaki batuk TBC mau naon mikiran hutang urut baso matak meuleuh manusia mah tinggal narima 10.000 heuda mah sangsara tarima lamun jelema sangsara narimakeun bakal sabar heuda mah beunghar tarima lamun jelema beunghar narimakeun bakal bageur pan ibadah duanana nu beunghar bageur nu sangsara sabar ibadah duanana ge geunahnya menurut kala itu lain yang nu sangsara panas-pananan kanu beunghar teh judang jadi kalau udah aja si eta bisa diborohkeun olahan manuyun kebenaran nu beunghar ke budak anyar eka ini pasti botak nolong tina lah tuh cai oge di luar teh jelema pokoknya urang da jigana mah kieu nu di luhur mah lamun ramai cenah euy tuluy lamun teu ramai babari asup ka imah ternyata ramai jadi Allah banget bagian bae didinya ayo urang teh didiekeun naon situ serang jumput ieu nya manusia mah tinggal narima naon susah ternyata urang mah kulitna hideung karima moal aya nu rumah tangga panggenah-genahna lamun boga pamajikan hideung nah hamu jeung naha aman tina bangsat memang nah kau nyuruh hideung genah jang nama jeung genah bangsat kieu teh tulus nah heula ku bari jam 11 leutik bangsat datang pamajikan seuri pan buku bangsat ngagajeng asa disabeureun huntu jadi lalajuan mah sagala-gala ge hikmah beungeut glowing coba kieu kan jeung leungeun belang maka mengeluh kurang tinggal narimakan hirup nawan ya la ilaha illallah ayo nama gerhana aikun payakun turun jadi penceramah manapi kan yuk cobaan ke RW udang simpan agam misi ngasar soban ngagaplek kas becek lah pun kan we mualin mulun mau aya becek warga aduh Pak RW anyar tobat ayo nama takdir lain aya na baju tapi takdir aya dina kun payakun roh kuring baheula ku Allah ditakdirkeun akhirna engke di akhirat bakal ditanya nana gerhana ulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon nerangkeun agama Gusti ngarah naon ngarah masyarakat we nyembah ka Gusti karena saha anjeun ceramah karena salira Gusti cek Allah teh al alim kami teh mah munina boro-boro mah bibir maneh naon nu di jero na hate maneh kami apal cika cek maneh ceramah teh karena kami urang bedel hate maneh boroso teh amplop hungkul
mata pangkeung-keung jadi penceramah lamun ngiklat karena amplop. Mata abdi mah ceramah kieu bebas, berharap Amerik. Ngaji kan udah percaya kalau ma abdi mah ceramah demi Allah teu ngarep-ngarep di amplop teu. Sih lagi eta make demi Allah biar kudu yakin. Demi Allah abdi mah ceramah teu ngarep-ngarep di amplop demi Allah. Karena nahaun amplop jeung eusina duit teu ngaruh. Aduh. Teu ngan kuring nanya, "Ari son dibayar?" Panggung dibayar. Dahareun dibayar. Karena urang teu. Kuring teu ngarep mayar, Pak. Kuring mah teu ngarep di amplop teu. Kan kuring nanya, "Son dibayar?" Panggung dibayar. Tanah urang teu. Pan teu butuh duit gitu. Deuk dijawab. Kuring teh warga negara Indonesia. Ai dina negara Indonesia teh bukan Pancasila. Dina Pancasila sila kelima baca kusaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Son dibayar urang teu. Jadi abdi mah lain teu bayaran, nyungkeun keadilan. Well. Kata geus ning hareupan alam perbedaan tahun 2000. Salaki jeung pamajikan beda. Baca ku ilmu. Salaki mah kumisan jangotan, ibu mah udah kumis eueuh. Jangot artina lalaki mah teu meunang buat baeut. Mun di dia aya lalaki nu baeut, teu aku kumis. Kumis panjang, janggot panjang, manyun dan jika lele useukeun. Coba ibu eueuh kumis, eueuh janggot, baeut, lucu, burakem. Jika jeruk deuk pitu. Maka lalaki mah kudu ngakal, pamajikan ngakeul. Lalaki kudu ngarah, pamajikan kudu ngari. Tuh alam perbedaan. Dua nana beda, salaki jeung pamajikan beda. Dihijikeun borosot budak. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun, paling bijil anak kucing. Mun ceramah para reda beda. Beda gaya. Mama ngulun ceramah nah hayang beri curhat. Mamah dede. Mama adalah curhat dong, iya dong. Ma, kalau gak punya burutnya tuh usaha. Yuk ngomongkan sama Mama Dede. Kemasin Mama Dede, nyian BPJS, sopak bobong ke tanah. Abdi mah ngulun ceramah teh hayang memberi sholawatan deket Kiai Haji Salimul Apip di Kota Waringin. Mama hayang menerangkan tentang Karuhun Jawa Barat, Abu Yang Muhyiddin di Sumedang. Mama hayang anu keras, Habib Bahar. Mama hayang ulang tahun, Agim di Geger Kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, bisa hadir di tengah-tengah jamaah ya. Bagaimana ibu senang berjumpa? Ya, ibu senang, tapi mohon maaf ya, kurang senang karena terus kalolot kieu. Agim lho. Mama ngulun ceramah hayang bari nyanyi. Mak Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi geus kam saban geureum. Mak nyanyiana urang geureum. Cobaan bapak nyanyi moal anu ulun. Kehebe. Kata Roma mah disebut raja dangdut. Eta teh tina labuh teh. Lamun di dia aya RW labuh kubrak. Aduh, jadi RW kan RW tegas. Roma mah kubrak. Aduh. Kebayang lamun Roma ngajak sare ke pemajikan. Ulang hees. Kabayang ke suara kuring, degel pan, degel paling gerem. Suara ge mah alus jadi kenek. Bandung, soreang, katapang, 2 deui ceu, 2 deui alus suara kieu. Roma Irama jadi kenek, bisa capekeun. Aduh. Memang orang dia bari ke heureuy Al-Fatihah. Sedangkan ayo Roma rasa mereka karena nyanyi maka kemudian ayah judul lagu Al-Fatihah. Sedangkan ayo Roma rasa mereka karena nyanyi maka kemudian ayah judul lagu Kerama. Kalau ada membawa rasa tetangga tinggal. Enggak eta tuh panitia kudu nyanyi cenah da basa di sawah mah cenah teu nyanyi. Ayeuna mah cenah udeg nyanyi da sawah cenah aya nu rek mere 2 juta. Ieu kan ngawangkong sawah cenah bos cenah 2 juta bos.
aing mah asa empot hate waduh gua. Ya, ibu lalagan deh, modalnya nomor 2 juta berarti jujur, lamun 200. Abdi mau orang Sunda boga rasa jeung rumasa tidak begitu batur teh rasa teh atau abdi tinggal rumasa kudu rumah sana ngadoakeun sing parek milih deket rezeki angkang balai jauh tersoji. Kayak teh doa khusus anu merek. Dari bapak-bapak Nusantara mana temu kahayang di doa. Kira-kira nyangan dulu. Hah? Mak? Anu masihan dia saha gitu. Nah, satu orang berisi mana tuh? Jadi aja. 200, aduh ayam sehat. Ayo duit receh kali langit tuh nih. Kalau terakhir dia 100, 200. Anggap kalau menang 300, kamu ini dikasih kalau video 2,5 juta. Jadi kalau video kali menang 300, nah orang dibuat mengakun orang. Kali juri, serak bakal serak, tukang keyboard bakal ngaco, atos. Kalau mau ayah sinyal di merah deui, ger deui. Musuhnya halus tadi. Jadi ramai-ramai ke berdakwah nganku nyanyi. Nah lalu cekuring satu nyanyi ramai-ramai daripada nyanyi nu ayun. Da ayun nang matak jangan karena sidang nyanyi, mending aya judul lagu buka dikit jos. Rok kono lagu buka dikit jos. Poro-poro cek bapak, cek budak leutik euy. Nah, ono dibuka, nah ono dijos. Aya deui judul lagu teh pacar dunia akhirat, dari pembobohan wae teh. Tapi lagu kolot baheula indah. Rung ibu rumah tangga dibere papatah. Rumah tangga jeung manehna. Lain mere. Geus ka itung lilana. Ibu jangan buruk jeung karawan nepi ka geus mulai ari jodoh tetep pageh bos yang ukur atau urang Garut mah teu kudu lah. Sobat abdi di Pamunteng mau marah ka urang dia. Mohon sing sehat lahir batin dunia akhirat. Acenah teu make Fatihah 50. Lamun hayang make Fatihah bokeh. Dalam cerita goreng hati, anak ngelok ustaz yang juga anak doa. Yang orang sudah mau konsep beli di apalun. Jadi kalau kurang hari di negara kita, kalau mana hari di negara kita perlu mental coreng di takut. Oh, lanjut. Orang Sunda dakwah, maka jadi kayak lagu Hamparan Sajadah. Dan menang 2,5 juta membawakan ceramah nyanyi ya. Aduh, jalan terakhir lah. Puyuhan tentu ngomong 2 juta kita keren diuk. Bina
wujud pasrah dalam dosa yang berpun saya kaya disahai bu bisa titipang tak perlu tak iya calon pejabat Pak nitipnya seberapa Pak? Nitip 200 tah lebih lagi 200 berarti jujur soal ayo nanti luar gede karayang letik teh jujur situ taya deui pamuntangan taya deui pangharepan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati kaya deui naon pangharepan naon deui bernyanyi dengan awak kau biru awal ngomong oh jogeran masih ada sama ibu suka sekurang awak ngomong kayaknya bernyanyi dengan awak menang nyanyi menang tak kolon bawa lagi ngapalkeun nanti bari nyanyi ibu apa doa selamat dunia akhirat bari nyanyi ngapalkeun teh Robana wapil eta wakina ada nyanyi lain menang da bari ngapalkeun kan aing ngadoa ka Allah ulah bari gitu atuh da eta mah hanya sebatas metode keur ngapalkeun ibu apal sifat wajib Allah 20 baru di masjid detik ini wujud mbok Belajar galau teh ae. Jadi menang nyanyi teh, menangan sarana keur ngapalkeun. Geus apa mah geus teu kudu. Da aki-aki ge ngajak ka masjid teh bari nyanyi. Kata di masjid setengah genep. Elin muslimah ayo orang berjalan sholat subuh nah kayak gimana bari poho ayo red setengah genep mak kuning ngan umur ibu resep dangdut kade adan tong juga dangdut diomongnya namanya ya adan kada ibu resep dangdut ayolah sholat ayam dicekek ada gitu. Jadi menang di titik itu menang di titik yang lain. Hari adan mah nyabilalkeun roba we nu alus tong di kadang-kadang diomongin. Ya. Di Arab tarawih nu 3 subuh jeung daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba. 30 juz sabeting amat. Tarawih di mana? Di Arab. Daek cobaan di dieu. Tarawih nu 3 subuh RW nu bakalan balik gitu. Mau dicek RW sunyi aturan cenah masjid teh. Nah, tarawih juga subuh sunna gelo. Maka di urang mah punten ibadah kali heubeul kusak geudeung tapi alus daripada heubeul pukul di supanana. Nah, nu ceramah moal mungkin di Arab aya nu ceramah juga kieu. Bari bodor, moal lampang di Arab menerangkeun neraka curik jelema.
nerangkeun surga kabita jelema nana gerhana di dieu ceramah nerangkeun neraka jeung surga mantap jelema apa surga neraka maka kuring dinyatakeun metodologi ceramah seperti kieu minimal atuh dengan ceramah teh ulah aya dangdutan dina dangdut mah betah ini jam 8 balik jam 5 kajeun beuteung kukurubukan diajak balik ku salaki mah hayu cicing ramekan minimal nah ari diajak yasinan ieu karek 10 menit geus wah ieu mah di dieu urang letak geus boga kasalahan bener ieu judulna muharaman terus dibahas tadi ke dina bulan Muharram teh loba nu kajadian kunaon atuh urang NU rata-rata sok memperingati Muharraman kadar eta dulu urang persis mah bantara tara pawe tara Muharraman keun mah eta diomongkeun ke bagianana anu tara pek tuluikeun anu osor pek lanjengkeun nu teu meunang mah papasihan da urang mah pan NU ari anu mau belinya datang Muharram teh pawe oncor dina tanggal 1 Muharram tah kunaon eta teh oncor teh kunaon orang NU teu mungkin bawa pawai bari bawa oncor boga tujuannya angan tak eta teh bertepatan di bulan Muharram teh ternyata Nabi Muhammad hijrah di alam poe ka alam saam alam poe ngaranna Mekah alam saam ngaranna Madinah tah hijrah teh oncor maka Nabi teh abring-abringan ti Mekah menuju ka Madinah mawa oncor hate naon hijrah tah hijrah teh oncor maka paingan urang NU sok abring-abringan oncor teh simbol daripada Nabi Muhammad berhijrah di Mekah ka Madinah. Ayeuna urang milih Muharram hijrah. Di mana hijrahna? Tina poe kana caang, tina pedit, kana bageur, tina kedul, tina sok poporongos, jadi tarah, tina sok pasea, jadi henteu, tina teu akur, jadi alakur, tina goreng patut hirup ka salaki. Jadi alus balik ke dia. Aya mah api. Kesalaki nanya kunaon aing mama hijrah paling tua 2 poe mata kula geung di dieu aya masjid masjid di belah ditu anyar keneh meunang ngabangun biasana salat subuh ngan saeutik geus beres bulan Muharram ayeuna geus pangajian hijrah nu kedul jadi daek tungguan ke subuh nepi kaluar teh jamaah teh meureun maka makna daripada Muharram ternyata ayat Nabi Muhammad sejarah hijrah di Mekah ke Madinah. 2. Dina bulan Muharram oge tadi Nabi Adam tobat ke Allah ternyata ditampa diampuni dosa eta ge bulan mudah-mudahan bulan Muharram poe ayeuna terjadi ka urang urang bawa kana rasa tobat ka Allah Ta'ala. Lalu dari Nabi Ibrahim diburuk ibu diasupkeun Nabi Ibrahim kana hiji entap-entapan seuneu Allah nyalametkeun eta ge bulan Muharram aya-ayatna qul ya naru kuni barda wa salaman alal Ibrahim seuneu tiis salametkeun Ibrahim entap-entapan seuneu Nabi Ibrahim langsung heheotan di jero pecakan kemudian pangkat 50 ya naru kuni barda wa salaman alal Ibrahim. Mang Udin kolontong ayat eta ku aing baca duduk kalau bang duduk eta Udin bari maca kuliah naru kuni barda wasalman al Udin nah ada tuntung bas Udin ternyata ieu ayat teh ke Nabi Ibrahim lain ke nana gerhana lain ke ibu Nabi Musa melah lautan make tongkat brai lautan belah ku tongkat Nabi Musa aya keneh cekalan dari suku RW belah tuh laut raca buaya ngadon pae mau jadi pertanyaan pantong kata eta keneh nu nyekauna Nabi Musa nah ai ku Nabi Musa belah laut ai dicekalan kurang ngadon urang potong leungeun lain bab tongkatna Pak tapi bab hate nepi teu ka pangeran salat baheula ngajampe nu hareeng kieu jampena Allahumma sholli sadana mayar ribuana ka bobo urip sajaga ka sungsang barang urang dua qoldi aci Allah la ilaha illallah cager jam jawaban nah cager hate nepi nu ayeuna datang kesurupan Yasin cek itu Allah ditalar ternyata lain Yasinan tapi hate sing nepi ka Gusti ayeuna engke di akhirat urang bakal ditanya man robuka saha pangeran ibu saha pangeran anjeun tarik ngajawab saha pangeran anjeun Allah uring nanya masuk ka wadud
sok ngajawab da dina teu ngajawab teh gede bandul bisa. Man robuka saha pangeran anjeun? Jawab ku ibu. Allah. Osok ngawadul. Osok pedit. Osok sombong. Allah nu mana nu tah eta? Geuning urang teh geus ngomong Allah teh hate mah teu wawueun ka Allah nu sebenarna. Sabab nu ngawadul adalah Abu Jahal, anu pedit adalah si Qarun, anu sombong adalah Firaun. Biwir ngomongkeun Allah tapi hate naha berdeket jeung kalakuan musuhna Allah. Karek unggeuh nya. Bawel. Maka cek kuring ge ai biwir ngomong Allah ari hate mah teu nepi ka Gusti Allah. Lakoh maca Quran ngan lakoh nyewa ka baturna teu nepi teh hate. Lamun lakoh maca Quran kudu lakoh oge budi jeung basa hate nepi. Ieu mah lakoh maca Quran lakoh nyewa ka batur geuleuh ka batur jika batur suwa ka batur berarti lakoh sebatas bibirna can lakoh teh jeung akhlakna. Kumaha jeung Nabi? Innamal bu'istu li utamima makarima akhlak. Kami diutus teh keur nyampurakeun akhlak, ternyata mutiara tina segala ibadah ngawujudna dina akhlak. Mata lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tempo akhlakna rengkuh, sopan, darehdeh, alus budi, hade basa. Sanajan jelema sangsara tapi marah main, bakal loba anu ngajang. Sanajan jelema beunghar tapi hasun pamatuk, moal aya nu ngajang. Ucing ge mungeun da diracun ku si eta mah. Jadi keukeuh menantukeun mah gak salah ibu ini. Ada yatim dulu. Mana? Sok kali deh. Nanti berduit. Sini deh. Cicing, dia anak yatim lain ini yatim cicing. Ribuh ini emak yatim jangan sewa ya dong cicing. Ini anak yatim apa? Kali deh. Ngan doa. Sini deh. Nah anak RT masih halu juga. Doaan bu, mung doaan bener. Kunaon dina bulan Muharram kudu ngayakeun santunan anak yatim sabab Muharram kan bulan yatim. Kamu kelas berapa? Sekolah kelas berapa? Kelas berapa? SD. Kamu kelas berapa? 4. Nah, kelas berapa? Sarua awak. Benar ya kelas 2, ya kelas apa? Ari notos teu aya saha? Bapak, mama aya keneh. Nu mana mama? Oh itu, si mama terus nikah deui can? Acan, lamun ade kata si mama deuk nikah wios. Ampuran nu naksir ditolak ka budakna teu meunang teh. Nah, mah ge jeung ulah mun si mama deuk nikah nah ge jeung ulah. Rosin gua teh. Pengalaman Bapak Terena Ustad Angger Wah Hampura Wah Kalau kurang Kamu kelas 4 nutus saya sah Bapak Sami Mama ayah teh kadi Ari kamu kadi yang sah Mana bibi Kuyo Nah kuyo Karena kuyo mah halus Kamu berkurang kuyo pribadi mah iya, kan orang Sunda mah halus Pak. Orang Sunda mah ngahargaan batur teu ngahargaan diri sorangan. Sok ka batur mah neda nya. Ka urang kan daha. Bener tuh. Ka dieu bera neda ka batur. Aya urang asa candahan. Tuh ka urang mah teu ngahargaan ka batur. Urang Sunda mah pinter. Ka batur ngahargaan diri mah teu dihargaan. Mata teu nu hayang dihargaan lain urang Sunda. Bibi, ayo mama Yusuf 1 tahun. Duka ada apanya? Dari berapa sebriji? Kahiji cikal gaduh harai. Henteu. Kumaha henteu umur kumaha. Gaduh harai teh. Henteu. Oh cikal hiji-hijina berarti murah kene geus nikah deui si mama. Atos. Oh ibu apa? Kurang dia. Janda Pak. Cuci itu geus. Sediaan tuh, jadi kalau aku sudah tak beli. Nah hari ini punya nyawana. Iya, budakna acan. Lamun si mama nikah deui wios teu. Rata-rata budak yatim mah embung lamun kalau tak kawin deui. Kakeung sieun. Nah, kalah atuh bapak terena. Lamun bapak terena ustaz.
Kumaha. Uyos gitu Ayo. kan. Aduh, rada mikir kan? Tapi ini ustad iya tuh ustad itu. Kalau ustad yang paling kuat. Oke, lamun dibere duit dibere atos keur naon? Keur jajan, kamu ke? Sarua keur jajan. Buku geus meuli san. Atos, tas atos. Seragam atos. Jadi ibarat dipakai jajan. Poe ayeuna pisan. Aku juga ya. Kalau orang itu malah ya 2, 3, oh 4, 5, wah gede weh. Jadi asal apa? Karek nyebutkan kalau itu gede weh asal lebat Ustaz itu pedit. Dibikin acan kesebut pedit. Nah ribut di omongan wae. Naon mak? Kedalilas, kedarido. Tapi nanya, mak meret deh. Usah itu geus ka Jawa. Tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulang. Enggak, nanti. Pengajian ini. Tuh aja we dikasih. Udah pulang, empes. Namun dia kalau yang tambahan, saya jadi 1 juta, dan negara itu saya jadi 1 juta. So kurang tambahan. Tunggu saja dulu. Nah, 700 deh berarti. Burung kredit. Ngarah pas. Ya kan seberapa nih? 700. Mun hayang 400 ribu itu berarti 100 deh. Nah, itu ngodok ya. Bos, ngodok bos. Alhamdulillah. Dek, bakal menang 400.000. Tenang. Dek, orang pakai baju kuota. Nah, tuh masih mana? Tuh, alhamdulillah dek. Tuh, jadi sabar. Ya. Dia kareng 800, 800, alah 50 deui kapok. Salah 850, eta 50 deui kapok atuh ini. Jajageun. Oh. Iya. Ya lah. Maksudnya ke tukang keyboard. Ke rokok. Deh, 900 sewang cicing. Baik rasanya. Nah, isi itu miluan ceramah. Itu masalah tuh, itu baru segala dari kurang. Ayo mah kalau itu dia. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta. 1.100.000 berarti 550 ewang ya? Cing, lamun genep ratusan, 100.000 lagi. Bener, kalau udah ada 100. Kamu kan sudah 550 tuh, bangun gede teh. Mas, sejuta 100.000 lagi. Oh, setes atau Mana setes teh? artinya yatim. Oh, sok kan dia. Tuh, ayah bareng dia mah bobong. Kadang-kadang di gudang gue nyambung. Kadia deh. Oh ya kadia, halus, kali deh, saya. Hah? Ayah deui. Nah, tuh ayah tadi kita kadia anu. Sing yatim. Alah, sing yatim itu. Tuh, sen. Bener deh. Ibu naon deh. Perasaan orang lemah. Ibu naon deh, amihan. Asal kan hoak anak matur gitu. Kuwi nu urang eta lagi hoak. Amihan. Nah, parabe teh.
1.150.000. 50 deui. Dia mau duit teh. Aing mah kudu modok deui. Hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 1.250.000 dibagi 3 supaya wah. Ya seberapa ibu? Oh, hampir atuh nyebut ibunya. Hah? Sok, we. Rek bapana nu teu aya, rek ibu nu teu aya, hangen ka dia. Saburu ngumpulkan dibagikan. Aya ini Husen. Husen katanya Husen ini. Apa orang? Tadi Sen. Aya kan nih? Si Hasan, San. Aya kan nih? Nah, deui sok. Sok bae da ieu mah pulang yatim sok we. Atos, pulang ayah yatim untuk kabagian yuk. Mana? Sok, halus we. Mana? Yatim piatu mana? Mana beo? Itu begitu dulu. Berarti di lokatan ya? Oke. Ane rek kudu api. Wow. Nenek yatim. Yang naik tuh. Apa dia naon? Kurang bagi 300 ewang gelas. Sepangan deh. Tos nabi atos langsung kuy. Pulang di luar nariung gini. Ini misalkan tadi. Tapi mama ayah kan dia. Nah, mending titip sih mama. Salah. Wah, ulah. Yang sana kade, mending kade itu jalannya. Tong kabarin. Mending itu. Jeung tuan ibu itu terus ke ayah. Kamu sakuat. Kaki dolikeun kana naon. Mahnya dagang 300.000. Tabung. Oh, salah. Oh, dia kelas seberapa? Sen. Naik ke kelas sebelah duit. Zulumir lain anak duit mau itu. Kelas 8 berarti SMP. Nah, hampir sama SD kan nomornya. Ayo mau biayaan salah. Si bapak mah aya kan, mama terus aya. Bapakna ka dia tuh. Di mana? Oh, itu bapaknya. Terus nikah desa. Kira-kira. Nah, si bapak minta izin. Sama-sama. Bapak tidak ngorahkan nih, ayam we. Bapak teh ayam mau nyusupun, mau ngukelpun gitu. Terus minta izin ke anak, dek diizinan mah. Naon? Masih teteh sama nyesuna. Lain, gimana lain? Cing, ibu tuh sok ngacokin pikiran budak. Lain dia mah, kamu cek si bapak tuh minta izin. Dek, bapak tuh udah ngorahkan nih, babar gitu kan. Bapak terek nikah deui ke diizinan mah. Nah, acan kan kolot acan
Nah, ini mau ngizin sieun dino pere. Wah, ini baru di lima armo. Sok ngomong sih tadi sino. Sieun galang. Sieun galang. Malah karungnya. Dah tuh bisa nggak dikumpulin kucing. Dere, kamu kelas berapa? Naik ke kelas 2, oh kelas 1 kemarin, kelas 1 kemarin. Nah ini naik kelas 2. Di sekolah di mana? SD apa? Cibodas 3. Pintar ya berapa lu Ustaz? Cibodas 3. Ayo nutus teh saha? Ibu, mama berarti. Bapak mah ya keneh. Tos nikah deui can? Belum. Ayo jadi jeung saha ayeuna di bumi? Jeung nenek Aisyah ayah ka mana? Damel. Oh tapi si ayah seperempuan ka Dede. Sok masih cece ka Dede. Alhamdulillahnya. Ah, ayeuna opatan di tes. Nyaah teh kanu geus arareut. Kanu terus ngarantunkeun kan ibu, bapak, ibunya. Bapak ya ibu. Nyaah teh kanu terus teh aya. Bentukannya urang kanu terus teh aya naon? Ngadoakeun cik salawat naon doana. Allahumma Batu nggak kurang itu. Allahumma firli walidaya Itu seorang budak ya. Warhamuma Ama Robayani Sogiro So seperti Allahumma firli terus walidaya terus warhamhuma ama Robayani sogiro Sogiro ya sudah kerek Allahumma sholli halus ada karo ate kudu eta heula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kudu eta heula bener sok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad terus lu karo eta Allahumma kama Robayani Sogiro. apa lu yang serikeun anu kitu nyambut sing pele urang bisa serikeun sok fadil gitu sionnya gitu. Oke, Dek, salam Dek. Kare cece cepat dulu. Belum sudah. Nah, dari Oke, turun. Salam. Cece di mana? Di dia. Cepat dulu. Cece di mana? Cepat dulu. Ayo, ada mah di tambahan. Si gede hate. Berdoa heula Dek. Kurang mahnya Pak Ustaz dia salut. Lamun 10 jamaah jiga kieu begung ka Ustaz. Padahal Ustaz aya di dieu mah aduh salut Pak. Bising ngarupan jamaah bawelah beuk teu karep. Tapi kararua teh kira aku ambil sama teh kuat. Sok goreng bawel. Seuring atas nami Nana Ergerhana sakitu kapi hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup umur di bar sihampurana paralung anu kasuhun meninggali di pamrih hampura anu kateda billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.